Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng umi, wilujeng patepang deui sareng simkuring reng-rengan karuhun channel palihan Raja Polah. Insyaallah paenten dina kasempatan wengi ayeuna simkuring sapara kanca baris ngaguar carita atanapi warta di masyarakat wirehna di ieu patempatan anu tepatna di Kampung Ciberem, Kampung Simkuring. Aya hiji sosok anu sering meningakeun dirina atau napi dirina nyata mangrupi paung hideung. Ngemutkeun informasi ti masyarakat anu katampi ku simkuring sapara kanca anjeunna aya di wewengkon Ciberem tepatna di tempat pemakaman umum. Painten simkuring sateu acana nyuhunkeun hapunten ka pangisi ieu patempatan. Sanes simkuring bade ngaganggu atanapi bade kumaha-kumaha mung simkuring sakedar hoyong uninga salaresna saha anjeunna oge ti mana anjeunna sareng pamaksadan anjeunna aya di dieu teh kumaha. Sawiosna painten informasi anu kusimkuring katampi yen sosok ieu teh mangrupikeun sosok maung atanapi harimau anu warna putih. Tah painten kanggo ngabuktoskeun kaleresan atanapi bener henteuna ieu informasi aya warga masyarakat di dieu anu kantos mendakan atanapi ningali ieu makhluk atanapi ieu sosok. Mangga painten Bung Toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pangarsa Bung Toto bantunya pemirsa pergi ke uninga ieu Bung Toto keresan anjeunna asli orang dieu. Numutkeun informasi ke anjeunna soalna teh memang di dieu aya sosok eta. Mun aya tadi tadi hobi di pas hade tadinya tadi emang aya. Eta sapertos kumaha ieu na rupina Bung Toto. Nah, terus mau hideung, hideung. Manawi anjeunna katingal di mana Bung Toto? Di kali gitu tuh. Kali gitu teh. Ada ngom we kita anjeunna teh. Berarti dina dapuran gombong ieu. Mun. Kerasan bener teh gombong teh kagungan Punbiang Bung Toto. Udah dikeluar berarti. Memang karaos simkuring energina emang rada ieu teh kesan simkuring rada muringkak eta nya. Rupina mah anjeunna parantos aya banten hadir di sisi nya disebutkeun urang sadaya nya kanu pemirsa anu ngaraos ningali atanapi nya ningali sakalebatan enten tiasa komen di kolom komentar. Mung sakali deui simkuring nguningakeun dan Bung Toto nya ieu teh sanes bade musik-musik atanapi ngaganggu aranjeunna. Mung simkuring sapara kanca sekedar hoyong uninga gitu. Kaleresan maksud teh bener henteu eta aya di dieu sareng painten hoyong ieukeun istilahna ngabuktosan anggapan masyarakat teh kitu harus eta aya di dieu sareng painten simkuring sanes bade ngaganggu mung sakedar hoyong ngabuktoskeun painten sareng nya nyuhunkeun lah ieu painten ka anjeunna misalkan memang aya di dieu nya ulah ngaganggu lah painten nya ulah ngaieukeun ngaresahkeun ka masyarakat di dieu painten mun misalkan memang hoyong di dieu mangga di dieu kitu nya urang saling lah painten simkuring painten sapara kanca nya menghargai keberadaan anjeunna di dieu painten bon. Mun kitu deui painten anjeunna aya di dieu mangga kitu. Simkuring moal ngaganggu nya kitu nya urang ngaganggu. Mohon hapunten painten kecacan simkuring sanes bade ngaganggu mung hoyong sekedar ngauningakeun painten yen disabodeureun urang teh salianti urang selaku manusia aya oge makhluk anu sanes. Bener. Tah painten sakumaha biasanya para pemirsa simkuring da sumping ka dieu teh sanes nyalira painten di rencangan ku painten ahlina painten nya kumaha Ulinya
bade uji nyali heula. Oh. Mangga penten kanggo ngabuktoskeun ieu naon teh energi-energi anu aya di dieu. Seperti warga. Mangga penten bilih aya di warga anu bade nyobian uji nyali di Patempatan. Jang. Ajar. Sok da moal dikantunkeun penten imah mung sakedar hoyong ngabuktoskeun bahwa memang aya gitu kata penten statusna eta mah ke biasa dinetalisir deui benten ku ahlina Ki Anom. Mangga da pami pena ku krusim kuring mah anu ieu na atuh kan bilih kumahanya ka ieu teh pami ku warga sekitar mah anu di dieu si penten Buktosnya. ngabuktoskeun bahwa aya na eta teh laras-laras aya gitu. Emang karos krusim kuring ieu energina ya rada lumayan sih enak mah teu sapertos nu biasa-biasa ya. Rada tuh karana ya meringkat. Kumaha atuh? Coba. Langsung we bade dimediasi atau napi Dinyali. bade uji nyali. Iya sih itu nih. Terus jelas itu mah. Mangga penten. Tadi ya heula tadi. Assalamualaikum. Para pemirsa penten biasa sakumaha biasa sim kuring sapara kanca penten usahana anu ahli eta napi anu paham padanya kana terkait eta da sim kuring penten ieu teh. Jadi diajar terusan aya Ki Anom ti kalihan Singaparna penten anjeunna istilahna sami lah penten pemaksadanan sareng sim kuring sapara kanca nya. Tah kitu hoyong ningakeun penten. Mangga pada kumaha enak langkahna manawi Langsung ini. aya ditu wae. Bade kusaha? Alima wajana. Oh alimul cenah. Kumaha. Ki Anom deui wae bentennya. Ieu pemirsa sakumaha biasa bener Ki Anom rupina anu bade ngetes nyalina penten sareng ngabuktoskeun keberadaan makhluk-makhluk anu memang istilahnya berdampingan sareng urang mung teu katingali penten. Mangga Ki Anom penten. Ka lokasi. Aman dia. Aman dia. Aman. Redup pisan. Di kamera rada diredupkeun. Ya. Sakit. Pasuk. Itu dengan daun tadi. Ieu ge kauninga pentingnya para pemirsa sadaya ieu teh mangartikeun lokasi pemakaman umum maupun di asosiasi pemakaman keluarga oge karuhun kampung Ciberem anu parantos lami arantikeun aranjeunna dipendam di Patempatan. Sim kuring sakali deui nguningakeun ayana sim kuring sapara kanca di dieu sanes bade ngaganggu atawa napi musik-musik aranjeunna mung sim kuring hoyong sekedar mencari informasi ngeunaan makhluk-makhluk sanes anu aya di ieu Patempatan. Nya di antawisna anu sok Tinggal lupa gitu. anu sok anu sok nemaungkeun dirinya teh di antawisna panten Umum bah gitu. maung hideung nya.
kakang ngabuktoskeun penten eta insyaallah si Anom bade uji nyali mudah-mudahan ayeuna dipaparehan kasalamatan. Ini urang sami-sami sakseni Pas. mak kamera terus si Anom pas posisinya Pas. ah bener Rada jauh ya. urang sami-sami kantunkeun Kakak depan lupa mana. Rada jauh. mangga ki dikantun heula Mangga. Jauh. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya ya di Anom. Di sini warga-warga nggak mau ya, katanya takut. Terpisah saya di sini lagi. Saya di sini mau melakukan nyari ya. Pada ngamuk toskeun lah ya gitu jadi aya sosok cek warga ya sahur warga aya sosok macan kembang sekarangnya oh bener atau bohongnya terus saya akhirnya ngamuk toskeun di mana Assalamualaikum waalaikumsalam ya qadamu adam ya qadamu ruh ya qadamu jasad ya qadamu jin Adif ternyata aya yang menyerang ya. Sorry ya. Saya menyerang saya dada sakit ya. Dada coba nih gaduh indra keenam atau mata batin coba dilihat di belakang saya ada apa ya gitu. Mulai terasa dingin tapi panas mulai sesak napas saya juga saya mau coba berkomunikasi ya ini ada di sini makhluk-makhluk yang tadi dibicarakan oleh warga ya macan kumbang kan emang ada sih sekarang lagi mendekat di sini nah sebelah sini mendekat kalau tadi di sana sekarang ada di belakang saya coba mau interaksi ya saya sesak napas ternyata ada yang meninggal di sini kayak diikat ya
kayak diikat ya, menurut saya kayak diikat seperti ular ya, nggak bisa gitu. Kayaknya sesek ya, napas sesek. Seperti ada yang jalan ya. Seperti ada yang jalan ya. Wah, panas. Awalnya mulai dingin, panas. Ini
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. 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 Aku di paling mana? Aku di paling mana? Assalamualaikum. Aku di paling mana? Sarang saja dengan Aki hidung. Aki hidung asli di dia atau napi pendatang di tempat dia. Saya ngapunten aya kinya. Abdi sadaya ka dieu mung hoyong terang sajarah tempat ieu. Saur warga nu sering ka dieu sok ninggal sosok maung hidung. Eta teh apisan ya? Aki ti paling mana Manawi? Di dieu. Ayang. Itu karasan simkuring oge asli orang dia ki nya apa enten simkuring punten sanes bade ngaganggu aki mung Kaganggu. jangan mah simkuring oge Ayang naon? hoyong terang hoyong terang hungkul Yang bener di tempat ieu teh aya penungguna anu ngageugeuhna teh. Oba. Selain aki aya wae naon we di dieu? Oba. Bentukna fotos aki mau tapi aya nu sejen deui. Oba. Sejenis ifrit aya. Oba. Di paling mana ki? Paraja. Paham yang di paling itu di tempatnya Nyi Randa masih aya keneh teh Nyi Randa Gamulang. Nyi Mas Randa Gamulang. Aya. Aya keneh. Enak. Hapunten nya ngaganggu sanes sengaja ngaganggu cuman kita hoyong terang ki sosok anu aya di tempat ieu teh sajenis naon terang naon wae ki. itu tentang naon ki ari simkuring mah kira-kira na ieu aki ngarasa Ingat kagak baheula tuh. Ingat baheula tuh. kumaha Oh di dieu teh. memang baheula Seseurna orang dia teh nepi ti luar ki. Wah, Orang luar. jadi aya. memang baheula zaman SDSB bener kinya jadi sok aya anu ari ngaradong saare di makam Kita sok anu tembus ki gitu teh. Aya. Mun kabeneran atawa di bohongan ku aki. Ngahaja. Panas. Atawa ieu budak ieu aya ieu na punya pendamping nanya. Manawi aki aya pesen-pesen kan dari ieu khususna umumna badan ka pemirsa Panas. Akan we Keluar ki. sok keluar ki Kalau teh keluar serangan ki. Badak ieu teh. Badak. Tadi di luar ya. kuat nih panas ternyata memang leres pemirsanya aya sosok harimau meureun bisa disebutkan harimau nya tapi lodaya lah macam ada macan hideung memang kapungkur zaman SDSB so aya memang sebagian warga dieu oge warga luar anu ngadon ngahajakeun Minta nomor. mareuting di dieu kitu di makam tah meureun nya ku ayana kajadian nya terus pembuktian ieu panten biasa kurang disimpulkeun yen
naon teh sagala rupi pamaksadaan urang teh penting ulah di iekeun digantungkeun ka makhluknya digantungkeun kana kagungan urang sadayana Allah Subhanahu wa taala. Margi sakumaha namanya pengakuan anjeunna cenah memang aya anu tembus mah ngan meureun eta sebagian anu ku anjeunna ge diulinkeun kitu nya yang sekedar panyombo unggul dan intina dina sagala rupiah urang tetep kedah nyuhunkeun kana kagungan urang sadayana nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Itu penten peben rupanya. Mohon. Kita penten kanggo pembuktian mah memang nyalah penten di tiap tempat ge aya anu istilahna anu mucinganana anu ngageugeuhna pentingnya di antawisna di tempatan penten aya sosok eta sareng sosok-sosok anu sanesna penten. Mung ku ayana makhluk-makhluk eta ulah ngajenenkeun urang ngaraos istilahna sieun atanapi naon istilahna hariwang ku anjeunna da bener anjeunna ge sami makhluk Allah. Taya sanes kan urang mah tetep masrahkeun sagala rupi teh kanu kagungan urang sadayana nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngaduakeun. Ulah ngaduakeun ban ulah ieu teh ngajenenkeun musyrik ngarobi kana keyakinan urang benten sampai menta-menta ka aranjeunna kitu benten. Terusna aranjeunna mah atoh. Atoh gitu tenan kitu teh ieu jadi manehna ngaresaya batur mulai anu percaya. Benten sasaeun pamit sim kuring benten nyuhunkeun hapunten kasadayana anu aya di ieu patempatan. Wirehna benten tos kaganggu ku sim kuring sapara kanca. Mung teu sanes pamaksadan sim kuring sakumaha tadi disebatkeun hoyong ngabuktoskeun yen di patempatan teh memang aya makhluk-makhluk anu sanes salian ti urang sadayana. Intina penten sagala rupi persoalan atanapi pamaksadan urang sadayana urang gantungkeun kana kagungan urang sadayana nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Rupina kanggo penelusuran wengi ayeuna penten dicekapkeun sakieu. Hapunten tina sagala rupi kakirangan oge kalepatan atanapi ayat cariusan sim kuring sareng rengengan anu kirang sapagodos sareng manah para pemirsa sadaya. Hapunten anu kasuhun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.